Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Hawa Zahra di kelas 11 MIPA 8. Bade nyanggakeun biantara anu judulna teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu kusum kuring dipihormat, aa teteh anu kusum kuring dibanggakeun, sareng rerencangan sadaya anu kusum kuring dipikasayang. Pertami-tami hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu atos masihan kanggo urang sadaya kumpul di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Ayeuna simkuring bade nyanggakeun biantara ngeunaan teknologi. Teknologi teh nyaeta sadaya sarana kanggo nyadiakeun barang-barang anu diperlukeun dina kalangsungan sareng kanyamanan dina kahirupan sapopoe. Artina, ai teknologi teh diciptakeun jang ngagampangkeun kahirupan sapopoe. Teknologi dina zaman kiwari teh tos maju pisan. Ti budak leutik nepi ka kolot ge ayeuna mah teu asing jeung teknologi. Contona bae dina teknologi informasi barangna nyaeta HP. HP teh digunakeun kanggo ngagampangkeun urang meunangkeun informasi internasional atawa nasional. Nanging jabi ngagampangkeun kahirupan sapopoe urang sadaya, teknologi oge aya dampak negatif kanggo diri urang sorangan. Salah sahijina nyaeta sikap individualisme, kusabab kurangna interaksi sosial jeung lingkunganana, da maen HP wae cenah kitu. Janten urang kedah tiasa milah-milih akibat positif sareng negatif dina teknologi. Mung sakitu anu tiasa simkuring sanggakeun, hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.